warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rencangan gaduh tugas sakola basa Sunda ngawawancara pedagang sarta acana nepangkeun abi-abi Rika. Ieu rerencangan abi Anastasia Rahmadani, Citra Mutiara. Mang punten sarta acana abdi sareng rerencangan di sakola SMK Hadi di Ciwarang adamel tugas ngawawancara. Biasa abdi ngawawancara Mang sakedap. Biasa. Hatur nuhun Mang tos bersedia diwawancara ku abdi sareng rencangan. Langsung wae nya dihalikan diwawancara. Mang rupi nabi Mang teh saha? Kami Abi Mang Repi. Ari Mang biasa insyaallah jadi paling kebenaran sama sabaraha. Jam 8 lu bikin ke maghrib. Mang udah sabaraha wae Kemudian bulan puasa ini teh Mang tetap 2 tahun. Mang sok leader kemana wae? Leader ke Nagrog, ke Padang, ke Sekemala, kuliah deui we ka Nagrog. Upami tiasa terang Mang teh pendapat sapoena sabaraha? Ya pendapatan mah rata-rata mah 100 lah kene 100. Oh, hatur nuhun pisan ya Mang dan pasti kanyuan. Harus aku masukin video lo ini.